lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur hah ayo maju pasti genu Agan Bapak kemana? Nyeta pot liur mikiran Bapak maneh leungit tidak paningali hebat Bapak maneh ti abdi teh ilmu nama sih percaya si abdi oge itu ilmu Bapak akan tuh kan sembah kapihatur nuhun heula sae kulana da beda kana karta ge hate abdi da hate mengaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese benar teh da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah dirasat leuwih teh heula nya sanes agan teh bade biasa we buat direkek dihenteng diracun ge ditumagan atawa direkek gimana eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nyaeta eta kahiji nama kahiji pisan bakal mah teu bogoh we deui teu bogoh kang atuh ngerai tong dipaksakeun eta bogoh jaga anak raja adalah raja jeung masih model abdi mah asaya tepak suang ari akang model abdi aku mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng oleh konyol kedua atoh boga lanceuk norma jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku seuing teh normal teh bener Gatot Kaca alihot alik kang alik Aswatama ulah ngudag tuh sina diwangah kurang warah tambah hiji seulanan nah gitu kan kedua abdi cicing paling enggak akang Aswatamanya Aswatama kali silinjong kan antep sina diwarah kudunungan pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing mun dah cicing bener gitu ayo tahun jong lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur hah mundur ari diuk dah lomang dewek batara seuri naha da mineng teuing cetik ti kebrus teh Gatot Kaca sadaya daya kasepuhan Aula Gatot Kaca apa pauna ngahina sakaurang astina anu tengeunah nama akang lah mun itu beunang di canda tuh namun teu dihalangan aing mah wah arti malibir atuh Mupus kayang mupus keyang maksud nama kurang maring dek daek dikawinkeun kurang ajar wah tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku beung teh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga samplakeun letak-tak atuh pakeun sapegatkeun buk salawat kaluar geuti satetes amakan sanabi kaluar nyawa tina raga kurang ajar sawias ku abdi lah ku abdi cicing sanu gelo akang lain geule-geule tingkah akang disebut gelo geus disebut nu gelo aing amak disebut gelo mah tuh mina-mina teh tengeunah aing geus keun bae tidak kelek aduh ampun tegala mangga pati iya halibot nah ali aling aling mudah-mudahan ya kan pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali banyak batna kan Pak Haji Sidik gitu. abere Nyingkah siap nyingkah mon nah nyingkah hayu nyingkah
Permio satu, sok. Curi, siap. Do gebro mo. Ngabongohan kaing. Tiga ini. Alah. Permio seklan, ini. Dek naon siap. Dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar, leret sedikit, ada kelengahan, ada pangpatan. Kelo siap. Boleh dong. Maju ke gata. Ayo. Oh, hei. Aku kemana? Nah, poin pekaputus rakyat. Mangga. Benar? Sok. Woi, ngalawan siap. Woi, Apa? pusing siap. Woi, woi. Aja. Siap dulu. Curi deh. Ngadon ngabongohan siap. Wih, dek nama deh. Tengah nah weh. Bapak kuring dihina, disebut nu gelo ongko. What? Pakai gerakan pakai gerakan Saya Wih. Ya. awal. Makan. Siku abus. Kurang ajar. Ayo pagi sini awal maju. Pagi ini. Waduh. Tuh. Wah. Binatang. Maju. Benang oi. Benang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna eh. tadi babuk. Tarik. Oi, no. Apa dah itu nggak denger. Kagan keunana? Cabut seuy. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa ka numbung. Anak itu sarwana kan. Bah. Halo. Mamam. Mamam. Mo. Ah, eta mah ulah dituluykeun. Nah, itu udah pilih mobil. Alah. Jangan. Udah. Aduh. Hei. Ampun. Ulah maksakan umum. Bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. hari-hari Sing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh sing boga pikiran.
lamun mungen maka itu nage di rumah tangga teh mau beres. Si mikir saeutik ka urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. PPK bulan teh Aduh. ini asa bebas tapi Satu teh euy. Benang. babuk Rock. Kasaha keunana? Tengor sia kuing. Mina-mina teh pika gilu sia teh. ai pulerak bae Ayo. segitu deket antara kena Lalu sok bisa ya kapanasaran. Ampun.